Terus subuh terus ya. Itu nanya yang terus subuh ngaji. Terus bareng teh sanggrep teh tumpang we. Kadang keluar kan. Kudu aya we sa. Ari lari mah aya karena jantung teh aya yang takan kejut gitu dah. Lupus gitu. Jadi capek. Jadi hiji eta nya. Hiji olahraga kudu aya. Emang olahraga mah aya. Nu matak sok di ekeun deui teh olahraga. Sebenarnya badminton besok tapi ulah ieu teuing lah, ulah naon. Oh, badminton ge berat. Ulah naon, ulah serius. Sebenarnya mah teu kudu serius teuing. Kudu heureuy. Kudu heureuy. Jadi ulah urang mah papayan ngomongnya. Nah, bukan kang udah bola labu. Urang mah saena we. Jadi kabeh gerak. Ai badminton kabeh gerak. Da tenis oge ari gerak mah hiji mah anger goreng. Anger kudu gerak kabeh. Nah, hiji eta nu kadua memang beda Islam mah tidak salahnya. Islam mah teu salah lah enak bersihan hate yang kotor. Maksudna hasud. Pengaruh kana ria nya emang ria teh dengki teh. Eta pengaruh ya teh. Bener. Pengaruh lulus kan awak teh. Wah, cek Ustaz Danunya. Aneh sih Ustaz Danu mas ya. Jadi bapak teh, ibu teh, kesalaki. Nah, si Cahyona kita ngobrol. Dan begini Pak, hampir abinya lain kokot baguk. Abi pada ngomong abi pada pernah kealaman. Abi di kantor ayeuna. Di kantor Bandung Gede ngomong segala macam. Abi masalah segala macam. Ngan abi meureun Pak, salah si dagu gorengan abi di bapak juga bapak ieu. Ngomong teh sangeunana beletak gitu. Terus batu naon suri we orang mah. Naon dijieun belos. Aya nu ka urang aya nu sirik hasud segala macam. Sabodo. Jadi tambahan deui urang pikiran. Urang mah kunaon mung ieu teh mung lepas jeung bapak-bapak teh guru urang gaji pae. Nah, lepaskeun. Jadi ternyata nu loba panyakit mah menutup bapak teh tadi eta pikiran goreng. Jadi energi pikiran negatif teh nya saya lamun mumet-mumetna pikiran gitu. Pegawaian. Lamun geus ieu pisan geus pinuh pisan ieu sirah. Dari di Papua ya. Tapi yang penting masa ulah pikiran goreng kena naon hate kudu bersih. Jadi apapun walaupun orang berat cuma berat pikiran, paling naon dia lah namruk malaria. Ngedrop. Dan ngedropan pikiran itu fisik ngedrop, da itu untuk bukan teran. Tapi alhamdulillah nu lain mah serehat. Ya itulah pina mah lamun hayang matakpan sebenarnya mah kieu da. Teu salah cek saya oge. Cek awal teh pan kieu in ahsantum lamun anjeun nyieun kahadean ahsantum eta kahadean nu dijieun ku anjeun teh li anfusikum balik deui ka urang. Makana urang nanya kieu ari sehat teh hade? Hade. Nu matak lamun nyieun kahadean balik ka urang sehat. Kayak gitu. So kayaknya lamun urang nyieun kahadean hiji sehat hiji. Loba kahadean beuki loba sehat. Gitu. Bener. Itulah. Tapi lamun ayeuna nya kitu ya lamun hatena pikiranana goreng patut. Insyaallah penyakitnya murudul. Tahu? Wa in asatum falaha. Jadi lamun nyieun gorengan ya balik deui ka sorangan gorengna. Ai gering goreng teu hade. Kan gitu. Makanya semakin banyak orang. Gimana eta mah sudut pandang orang teh sudut pandang agama lah gitu. Sudut pandang. Emang seperti tapi Pak asup ke abi mah naon? Di sana kana doa. Aja lu mah ya? Ka abdi. Goreng biar karena goreng. Abi eueuh kekuatan saja Pak, eueuh kekuatan kana kawaca doa. Ngadoa. Awal-awal ngadoa. Si anu
sabar astagfirullah. Naon sih coba pangan sing alus sebab naon? Geuning karasa Pak ketika ngadaokeun nu jaya ka urang nu goreng ka urang didoakeun alus. Itu jadi alus ka urang jadi alus. Iya. Contohnya abi kan gitu. Penduduk Taif. Ya. Ngadoliman teh suga didoakeun goreng. Hanteu Pak. Ngan saya pernah Eta teh ada energi positif Tah, Nah, kuantum. nah itu teh. Cenah. Saya pernah ada kieu. Lain artinya orang ngadakeun goreng lain. Tapi kan kan orang butuh hidayah. Ya. Butuh hidayah, butuh petunjuk. Saya pernah ngadakeun kieu, ya Allah. Paparin ieu jelema hidayah. Kitu we urang mah teh. Paparin ieu jelema hidayah. Eta bener tapi eta lamun Sama alus itu. eta apa lamun kayaknya cek saya oke lamun pikiranna halus, hatena halus sebenarnya. Urang ngadoakeun untuk mendapatkan kebaikan teh insyaallah dibere lah kebaikan. Tong hariwang. tapi eta teh da next level. Jadi kieu maksudnya. Kebesaran hati bisa ngadoakeun jalma nu dolim, jalma nu ngewa ka urang teh tidak bisa dikerjakan oleh semua orang. Jadi maksudnya ketika selebut urang geus bisa kitu eta teh memang geus levelna geus rada lumayan. Da secara manusiawi nya, cara nu normalna standar-standar gitu. Menang musibah sedih. Ya. Di PK ngewa ku batur kehe. Gagal ujian kecewa. Itu kan normal. Respon normal manusianya karena manusia dikasih instrumen disebut psikolog psikis jiwa. Tah. Nu jadi masalah mah memanage eta Normal manusiawi. bisa Bim, piring Bim. dak tah eta ngalumpatkeun mencari ngaranna teh lah mencari sandaran, mencari alasan supaya ketidaknyamanan eta teh jadi nyaman. Ya. Disebutnya teh disonansi kognitif dina. Ketika orang teu nyaman ya, orang menang masalah, orang neangan alasan anu bakal nyaman. Salah satu teh eta. Nah, nasi itu ngewaeun ka urang. Oh, satu, introspeksi heula. Ah meureun urang memang goreng. Satu. Misalkan rarasaan mah henteu urusan jeung si eta, urusan kagorengan teh. Tadi teh doakeun mah si itu sing soleh hatana. Gitu. Nya kitu we. Rumus mah. Terus ya Pak, pangerang. Jadi next level eta teh gagabah, eta teh prestasi. Pangerangkeun ka abi Pak. Aya Dan anu standar mah teu bisa kitu. Malah bisa balas dendam tah. Standar pisan eta. Pangerangkeun teh kieu. Lamun aya pernah di mana gitu bahwa titik eta teh sudah sangat bagus ketika begini. Ketika orang dibere ngadoakan Maha Kawasa sayang sesuatu, ternyata katakanlah bukan tidak dikabul ya, belum dikabulkan. Nah, orang teh masih bisa berpikir, Pak serius, ini sudah menjadi takdir kita dan kita jadi husnudon kepada Allah. Eta teh kan, cik abi udah hiji level bener-bener keren. Keren. Naonnya, sukti memulunan teuing lah. Tapi ada kumaha ada orang mah, yang penting udah ikhtiar. Tah eta Pak, sok gitu. Iya. Ya kejadian tiluan jelema ya gitu. Tapi etanya kawasan Allah dijabah we kalau. Tapi kan niatnya enggak goreng. Justru saya mah minta hidayah teh supaya ulah nyieun deui kagorengan ka batur. Betul. Tuh. Jadi ulah nyieun dosa di global lah. Geus we atuh. Cukup urang unggul lah. Nyieun gorengan ka urang. Iya. Ka batur mah ulah. Keun meureun da urang mah. Meureun bisa sabar meureun.
Mudah-mudahan mah cukang lantaran tuh cukang lantaran dolim ke orang ngadoakeun jadi ya mudah-mudahan jadi nanti jadi pahala jariah teh bener. Kadean. Jadi energi negatif dibalas ku positif teh positif. Jadi Positifnya teh ka urang disonansi hilang tadi. Ketidaknyamanan hilang dengan sendirinya kok ngadoa teh kan. Situ rada goreng adat ka urang rada sikap doakeun we. Satu positif ke urang jadi nyaman. Keur itu oge insyaallah udah Allah mah ngebolak-balikeun hate. Bisa jadi wasilah doa orang jelema itu jadi soleh ka urang teh gitu dah. Ya. Dua positif. Dua hal positif. Tak ieu teh bukan ajaran Islam saja yang mengajarkan semua nu disebut agama keyakinan naon we lah eta nu dilabelan agama nu henteu substansinya sama palebah eta mah kan di luar akidah ketuhanan lahnya kemanusiaan pengelolaan batin manusia bukan sebab kan pengelolaan batin manusia energi positif lain di Islam unggul tuh iya da batul kesarua boga punya energi positif punya energi negatif. Berenang ayeuna di non muslim boga energi negatif. Ya karasa aku sorangan kayak oke. Berarti di mana anu disebut enak eta teh cenah anu disebut bahwa itu adalah hukum alam walau cek urang mah nya cek urang muslim bahwa itu teh hukum Allah kawasan Allah. Tapi kan di batur mah disebut teh karma teh atau hukum alam teh. Cuma tapi meureun juhur teuing lain luhur teuing jero teuing jeung bisi jadi mengpar kumaha Allah ngajalankeun hukum gitu nya sieun ari dalilna mah tadi disebutkeun hukum karma teh cek bahasa Jawa atau Hindu teu apalah in ahsantum teh setiap kebaikan balik lagi kejelekan balik lagi. Eta karma maksudna mah. Tapi tidak selalu perbuatan yang sama. Jadi maksudnya perbuatan urang teh dolim ka jalma, dolimna teh misalkeun teh naon lah. A dolimna teh. Ari karma yang dipahami oleh yang lain mah cenderung bakal baliknya teh A. Kitu deui. Sama. Padahal tidak begitu. Alam bisa we berbentuknya lain, tapi mungkin nilainya sama. Katengeunah teh bobotna gitu. Sia kieu lah. Saya teh dolim ka eta teh. Hayu we dicecep-cecep bae nya. Gejelig gue urang teh ku Allah teh, kolot urang teh dicabut nyawa teh tah gitu kan. Paksa deui urang teh. Ya. Tinggalkeun kolot. Walaupun sebenarnya hari maut mah datang mah takdir Allah eta mah. Ngan kesedihan teh dahkeun ku urang. Baheula mah disebutna teh nu sok ngobrolkeun kieu teh filosof. Lamun di Jawa mah di Hindu mah disebutna teh begawan, pandita. Di aliran Zen disebutnya teh astagfirullah poho. Jadi obrolan urang ieu teh memang bukan obrolan anu standar. Ai obrolanna mah standar urang teh. Maksudnya teh praktekna. Eta teh next level, high level. Orang yang sudah bisa moksa nu kitu teh. Cek bahasa Buddha mah. Orang sebenarnya sudah tidak terikat lagi dengan urusan manusia, jadi manehna transenden we ka luhur. Meunang nanaon we ka teungeunna ka luhur. Pangeran, meunang ka ngeunah ka pangeran. Nyen kahadean tadi aku lain nu ngagerakeun kahadeanna ge lain urang sumberna. Urang mah nganukur alat, instrumen,
Tapi lamun misalnya aya hiji kagorengan di urang, ulah dibalikin ka ditu, urang Eta mah urang. Nafsu urang. Allah mah maha baik. Tidak mungkin dia Ya. Itu konsepnya walaupun Zen itu keren, ajaran Zen itu. Nya ajaran ieu nama. Lamun ceuk bahasa agi manajemen kolbu nama. Keren. Nya ari akidahan saja nama. Baik. Keur urang mah. siaan ya Jen teh. Cina. Sia Muhammad Haikal. Oh, eta mah Zain. Oh, Zain. Itu bahasa Arab Zain. Tapi ya teh tidak bisa anugerah Zain. semua peristiwa tengenahnya, betul tengenah gitu. Tidak bisa dimaknai semua ke situ. Ya contoh lah begini. Cek rasaan. Kurang kumaha, urang teh nya. Cok, ieu mah diartikeun we malah. Kurang kumaha, urang ibadah secara vertikal Sesuai jeung urang kemampuan teh urang. sesuai jeung kemampuan urang kabeh ilmu diketrukeun gitu nya. Ibadah teh. Terus ibadah sosialna Hade gitu. sesuai kemampuan we. Mun cek urang ngerasa maksimal. Tapi tiba-tiba ku Allah teh kejelig di kateungeunah. Ya, Nah, ujian teh apa? kateungeunah gitu. Teh sia kamari gitu kejadian. Cek kerasaan, cek nafsunya, cek teh ampun cek nafsu ya teh. Cek nafsu teh ngomongnya teh kieu. Nah, cenah meuni beruntun teuing nya. Musibah teh gitu teh. Ka nyeri teh meuni beruntun gitu. Tapi lamun ku urang dimaknai kieu, makanya saya sering sampaikan ke orang-orang itu. Saya bilang saya itu hanya diberikan 2 kali anu teungeunah ku Allah. 2 kali teungeunah. Cing ari nikmat anu dibikeun ku Allah ka urang 2 kali. kira-kira sabaraha? Teka hitung. Teu kahitung. Ku urang dikeun teu sabanding jeung urang teh. Teu sabanding nikmat Allah nu dibikeun ka urang jeung kanyeri urang nu dibikeun ku Allah. Teu sabanding atuh teh. Makana ulah nyebutkeun musibah beruntun ini leutik sebenarnya mah eta teh. Ulah lah jangan. Itu dari aspek tauhid mah justru itu adalah salah. Pola pikir seperti itu salah. Pola pikir mana? Pola pikir kieu. Nah, cenah musibah teh muni hayo we cenah datang. Coba itu. Padahal mah rasaan teh Cek urang teh diri teh asa alus. dan nafsu eta teh nafsu teh padahal mah ulah kitu. Jadi urang kudu bisa kieu. 10 kali Allah mere nyeri ka urang. Tapi coba hitung nikmat Allah sabaraha ribu. Teu sabanding jeung nikmat Allah. Nu matak ulah cekal teh geuning la tayasu min rauhillah. Ulah rek putus asa. Urang mah rek ibadah sakali ka nyeri geus putus asa. Padahal mah nikmat ya Allah teh aduh. Geus moal kahitung. Sak guru. Wah. Eta mah juga carita mama teh ya. anu di cicing di gunung. Ukur dahar teh dibere kayak buah pelentung gitu kan ketika atas surga karena atas tresna ti Allah. Tapi ketika anjeunna nolak man pokona mah hayang asup teh karena ibadah yang telah dilakukan oleh dia. Tapi itu bisa ketika dihitung jadi ibadah yang sekian puluh tahun teh hanya bisa untuk membayar nikmat mata sebelah gitu Pak. Abeulah. Jangan saja urang mah dibere ujian
2-3 kali ge geus ngeluh nya. Sendal mah ulah eta. Teh encik tahu mah dosa. Sing kalem nya. Dosa gitu. Nah, kalem we. Dan nikmat Allah mah loba deui. We lah. Tong hariwang hirup mah. Nu penting terus berbuat baik, terus berbuat baik. Insya Allah semakin banyak berbuat baik semakin sehat. Amin. Berarti kita kan ngobrolkeun sehat intinya. Ya sehat ya teh pada. Jadi sehat inti nama ti jero heula nya. Mental, Mental urang. pikiran, hate. Pikiran sing hade, Siti. hate sing hade. Insya Allah hasilna ge harade. Dan Segala ge tina pikiran tina. Penyakit Kedah aya secara kedah katakan ilmu saepi, saya pikiran. saya pikiran. saya pikiran, saya pisan. Saya bisa. Oke. Kadang sok merenung gitu nya. Lamun keur luang waktu merenung. Terus weh mikiran diri. Ya. Merenung teh perlu. Nu pangeunahna mah memang pas beuting. Kok membari jeung nangtung salat mah gitu. Eta teh sangat perenungan. Refleksi, kontemplasi. Kayak gafir tuh akan jemput di api. Saya Aya nama alhamdulillah anu nga-endorse. Jadi rada loba dahareun euy. Cang mie tadi. Ayeuna eta kan dalam tataran ideal dalam pengertian kuduna mah kitu. Nu diobrolkeun. Aing ngobrol memang geuna gampang. Teori teh. Tah. Dina praktekna urang teh tidak sendirian. Ya. Tidak sendirian nya. Ieu mah aya anak, aya pamajikan, aya tetangga, aya kolot, aya mitoha, aya dulur. Dengan segudang masalah masing-masing. Nah, memang di dia meureun ujianana. Jadi urang teh bagaimana tadi menerapkan konsep-konsep yang tadi keur diri sorangan sekaligus bisa menularkan itu ke lingkungan urang nu eta. Tah. Tapi saya boga pengalaman. Jadi pengalaman teh. Meureun batur ge sarua. Beda jenis ukur. Urang teh geus boga masalah. Urang geus berdamai. Maksudnya teh Itu masalah eta. aja masalah itu teh. Katakanlah musibahnya misalkan teh. Kateungeunah sararea ieu teh. Kateungeunah pamajikan, kateungeunah kolot sarua, teungeunah geus. Tarima, pasrah, ikhlas. Geus selesai. Ternyata di lain pihak nyata di lingkungan urang mah can bisa kabeh. Gitu. Aya nu kukuh we nerenteng karena mungkin merasa naon teh tadi aya hak, aya naon dengan dalih kebenaran misalkan lah Buraim, misalkan urusan waris lah. Misalkan urusan warisnya. Dugdek gimana dia? Urang oke, go. Geus lah. Nya daripada Jadi pacengkaran. Pacengkaran bari teu eureun-eureun saumur-umur. Ya. Malah kang ngabeakeun kehadian urang. Heeh. Tapi ternyata kan di lingkungan orang tidak bisa seperti orang. Aja kumaha eta menyikapina gitu. Sementara mah paling kan bisa
mere pemahaman, mere pengertian, beri jeung sabar gitu. Tapi di ujina teh ari ku hantem we lidah. Eta memang naon teh daya tahan stamina psikis urang teh diuji. Setahun anggar kan. Lebaran kedua kitu kan. Lebaran kedua ini teh lagi iraha beresna tuh gitu tah. Abdi keur ngalaman di fase eta, Pak. Nah, tapi memang sudah ada beberapa dan naik turun pasien naik turun. Ya. Nah, salah satu anu jadi treatment nak dan memang yang jadi aktor kelasnya bukan untungnya bukan Abdi. Dia ada pihak ini tapi Abdi di dalamnya itu. Jadi Anpeda memang ada satu pihak yang memang dia mah lain goreng dua anak gitu. Isi teh goreng we tuh tadi teh. Isi mah teu. Kalau geus clear nya soal masalah teh. Geus lah ieu mah ada masalah. Ngan si ieu mah terus we gitu tah. Sak grup ieu mah. Jadi ada grup besar yang tuh terdiri grup-grup kecil gitu. Paham lah nya. Nah, keluarga lah dan keluarga. Jadi salah satu treatmentnya teh si ieu untungna teh abi masuk ka si ieu. Anu di kode dipikak ke heula wae, besok ditembakan wae. Asup ka si ieu. Terus ya jadi tadi teh cek Bapak non lain Ahsantu lain salahnya. Nah, jadi itu terus memberikan kebaikan. Lambat laun. Jadi lambat laun. Si komunitas ini ada satu komunitas gede. Ini komunitas ieu jeung si ieu abi nu ieu. Tah lambat laun si komunitas nu ieu teh ngarek-rekan berpindah. Jadi terieukeun ku kondisi eta teh. Da geuningan henteu kitu. Geuningan. Terus saya mau kebaikan. Arek ku materi. Arek kebaikan non materi, ngebantu segala macam. Nah, akhirnya tinggal dari 1 2 3 4 5 7 tinggal 3 deui anu ayeuna masih kan nu 4 geus. Alhamdulillah sudah bisa abdi mah ngalaman teh kitu. Eukeur ngalaman abdi. Eta teh sabar teh buah dari kesabaran. Jadi sabar teh cok cek Ustaz. Lain menerima begitu saja. Enggak saudara. Tapi tetap ada usaha secara terus menerus, sungguh-sungguh. Ya. Yeah. Keur ngomean. Ieu teh nu teu satujuna teh kolot. Ieu teh nu teu satujuna teh dulur. Ieu teh nu satujuna teh nya. Terus we. Teu bosen. Unggal panggih. Itu teh geus buku. Boro-boro sasalaman rek panggil oge ngembalieur. Urang teh Hingga hadeh we nyosomea we. Nanya we urang. Kulalila mah eleh. Eta teh eleh nepi ka maotna keun wae aya pengadilan akhirat rin. Ya itu mah jika Hariwang. Jika pada bahasa Sunda, Pak. Jadi cikaracak dengan batu lalu cak dina untuk lalu jadi lebau. Lila nepi ka pae. Nepi ka pae teu roba-roba. Keun we. Da aya pengadilan Allah di akhirat. Da piraku di Allah meureut ninggal mah teu hariwang makana. Tenang gitu. Ya, Pak Gem. Mabim